Contoh ieu tatangga meuli motor anyar misalkan. Pan urang mah sing katawas bari dulang beli. Tingali si eta cenah meuli motor anyar. Nyaho urang ge menang nganyuk cenah. 5 tahuneun tang nganyuk lagi. Dasar rieut urang mah nya nganyuk sakitu coba eta. Teras ai urusan ece naon? Emang ece teh ngilu nyicilna. Lamun ngabantuan ngilu nyicil mah pantes we atuh rieut. Entos entong ngilu rieut entong. Pan urang sok ngararebul Bu. Anu kuduna knalpot motor anu ngebul teh. Cek knalpot teh kunaon cenah urang anu panasna na ibu anu ngebulna. Nyarari awak urang mah teh ngomongkeun batur. Nyata cek Ustad Epi mah dina YouTube geuningan. Urang mah komunitas bimoli cenah Bu. Bibir monyong 5 cm. Ararate we bibir teh lamun teu ngomongkeun batur teh. Tatangga meunang kabungah dipi omong, meunang kasusah dipi omong. Saurupun guru mah kieu Bu, jalmi anu apes mah, apes ieu. Sanes anu rugi deui. Jalmi anu apes mah nyaeta jalmi anu sok mikiran kana anu teu perlu dipikir, ngurus kana anu lain urusanana, ngomongkeun anu teu perlu diomongkeun. Nah nahonan cenah eta maneh? Apes pisan eta hirup dipake kitu. Saurupun guru kitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina azharu syi'arul islam minaz zulumatil kufri wa qubhihi amma ba'd. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana. Anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana. Anu parantos maparinan nikmat anu teu aya wates wangeunana ka urang sadayana. Sinareng anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Shalawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin kaluhuran akhlak ka urang sadayana. Sinareng uswatun hasanah kangge urang sadayana, kangge ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadayana pikeun ngaraih kabagyaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, ka para duriyahna, ka para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin tug paraga dugikeun ka urang. Mugia urang sadayana kenging syafaatna jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadayana teu karaos urang tos lebet kana dinten ka-18 dina sasi anu agung ieu. Mudah-mudahan saum urang sadayana, rangkaian ibadah urang sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu pribados sejamu rojaah deui ibu urang ulang deui bahasan anu taun kamari. Teu sawios nya Bu nya. Tahun kamari teh pribados kantos ngabahasnya eta perkawis 3 tingkatan jalmi anu saum. Urang ulang deui ieu mah etang-etang tazkirah we kitunya, pangemut-ngemut deui ilmu anu tos aya, ameh langkung paham deui sareng tiasa mantep ngamalkeunana. Imam Ghazali ngabagi tingkatan puasa kana 3 tingkat. Anu kahiji nyaeta puasa umum, anu kadua puasa khusus, anu katilu puasa khususil khusus. Asa-asa kantos ngadangu nya. Mohon ieu teh anu taun kamari. Tah, ayeuna urang parios diri urang. Kira-kirana ieu diri urang aya dina tingkatan puasa anu mana? Mangawe urang tinggal hiji-hiji nanya Bu nya. Anu kahiji nyaeta puasa umum. Saleresna aya puasa umum teh anu kumaha? Puasa umum teh nyaeta anu puasana sakadar ngaraksa pangbatalan tina rupa-rupa tuangeun jeung leueuteun. Peujit meurelit ti koro garing saukur eta. Oge ngaraksa parji tina kahayang si eta. Tapi teu daek atanapi teu tiasa ngaraksa anggota badan tina rupa-rupa maksiat.
Ta eta puasa umum teh. Kagorengan batur dicaritakeun keneh. Papaseaan dilakonan, bohong atuh jadi lalab. Soca asal ningali sadaek-daekna. Bangun ka urang ieu teh nya. Ya Allah, pan urang rumaos ieu teh. Tah supaya puasa urang kapetik hasil ka ala buahna teh Bu, urang taekeun kana tingkatan puasa anu leuwih luhur. Sabab fitrah manusia urang teh sok hayang naik tingkatnya. Tinu handap kanu luhur. Contohnya budak sakola ti mimiti kelas 1 hayang naik ka kelas kedua, ti kelas 2 ka kelas 3 teras ka ditu na kelas 5 hayang naik ka kelas 6. Ta eta lamun budak alimeun naik mung cenah kuring mah mung naik hayang keukeuh we di kelas 5. Sigana eta budak teu pati cager nya buat. Tah diri urang oge lamun ngarasa cukup dina tingkatan puasaan umum bari teu daek ningkatkeun kana puasa anu khusus, sigana ieu hate teh teu pati cager nya Bu. Ku kituna urang taekeun we kana tingkatan puasa anu kadua nyaeta puasa khusus. Tah nu kumaha puasa khusus teh? Cindekna anu disebat puasa khusus teh ngaraksa sakabeh anggota badan tina rupa-rupa dosa. Imam Ghazali ngabejer biaskeun ka urang sadayana kumaha cenah carana supaya naik pangkat tina puasa umum kana puasa khusus. Saur Imam Ghazali aya genep Bu. Anu kahiji nyaeta Ghaddul Basor. Mangga uyah deui anu kahiji teh Ghaddul Basor. Ngaraksa pangningali atanapi ngaraksa soca. Mun bahasa sepuh mah ulah nempo anu lain tempoeunana. Sabab lamun nempo kana lain tempoeunana bahaya. Malihanan Kanjeng Rasul kantos ngandika, "An-nadratu sahmun masmuun min sihamil iblis." Pangningali teh nyaeta panah beracun di antara panah-panah belis. Nya belis we kitu artosna Bu. Da iblis mah bahasa Arabna, tah belis mah bahasa urang. Jadi pangningali teh panah beracun di antara panah-panah belis. Komo nuju saum kieu mah. Pan mata teh ye gogoda teh seueur pisan ya Bu. Ya Allah ya Robbana. Nya pribados nuju gegeroh ningali sanlet atau juga marjan Bu. Laras eta. Ningali sepona busa apalagi gegerohna jiga lapis legit Bu eta. Allah eta gogodana bulan puasa. Pribados ticinageun uih ningali Ciseureut jiga aqua dibahekeun atuh Bu. Eta teh anu meunang ditingali tos kitu ngagodana. Cek dina WA mah pribados kamari ningali cucunguk liwat cenah jiga korma. Ieu komodi anu haram. Cacakan nu halal teh sakitu. Nonton TV, nonton HP, pan eta tiasa ngaruksak Bu saleureusna mah. Urang melongan wae anu kasep dina TV misalkeun, nya siga naon Mas naon geuningan anu dina sinetron teh. Anu salakina si Andin nya kitu saha namina. Di pelongan wae eta si Mas Al nya kitu namina teh. Abi ge ngapalkeun ieu teh Bu saleureusna nama. Oh, eta teh Mas Al naroskeun heula ka batur. Da keur mata aya RCTI-na. Pan urang mah duit kabayang-bayang eta teh. Waspada Bu eta mata. Da sanes pameget wae, da istri oge sami. Apan zaman Kangjeng Nabi Yusuf, situ jualai sareng rerencanganana duit kakeureut eta pananganana, jarina kubani ningali kagantenganna Nabi Yusuf. Ah eta teh nandakeun yen istri oge sami jiga pameget kitu. Gogodana sami, matana waspada dina soca. Ayeuna dipolototkeun wae kana ukara resep dina TV pan saur pribados oge ngagebeg ningali caroge nya. Kunaon caroge abi jadi kitu. Nya eta teh artina soca urang kedah dijaga sabab urang seueur teuing ningali nu haram gitu. Pas ningali nu halal ngagebeg. Sami pribados ge kitu. Sanes teu kenging ningali TV mangga, TV mah ditonton tapi panginten pilih anu mangpaat mending ningali acara dunia binatang gitu Bu tah. Teu ngarango acuk oge eta mah teu matak ngarusak puasa Bu. Teu ngarusak pikiran, teu ngarango acuk oge. Malahan beuki nganal-nganal kaimanan ningali dunia binatang mah sok ge cobian raoskeun. Jadi sing saha jalmi anu bisa ngaraksa pangningalina maka bakal karaos amisna iman. Paingan atuh urang mah hese karasa amisna iman teh. Da pangningali teh sagala ditengalikeun. Ibu ngalongok tatangga anu teu damang. Nalika dugi ka buminan teh eta mata pan teu daek cicing urang mah. Red ka ditu, red ka dieu, ningali barang itu, ningali barang ieu. Tah tos mimitina eta matanya teu tiasa dijaga. Tujuan urang ngalongok kalah tajasus, kepo suruh barudak mata jasus teh Bu. Karena keayaan bat. Uih we ka bumi ceuk caroge ibu teh. Kumaha Bu atos ngalongok tatangga teh? Entos damang teu acan. Naon ieu bapana? Di imanana ge sagala aya.
Eta kasurana ge merek Columbia. Kulkasna ge 10 pintu. Aya kitu kulkas 10 pintu. Allahu Akbar. Tuh, pan eta teh tina mata mimitina, Bu. Bisa jadi dosa ka dituna. Moal kitu menang tah boa-boa cenah nya. Tuh, pantes jadi tengah capruk ka dituna. Saur caroge teh kunaon, ari ibu teh jadi rieut, jadi sangsara tatangga sagala aya. Manehna senang kunaon ibu jadi hariwa. Tatangga sagala aya kunaon ibu jadi teu walakaya. Can ngomongkeun goreng kitu fitnah di eta omongan teh. Nuduh batur geus teu pararuguh ya. Buat teuing eta teh menang hadiah meureun nya. Tina giveaway geuningan dina acara TV 200 juta. Pantes we sagala aya. Kitu Bu, janten ieu mata teh kedah tiasa dijaga. Godul basor. Jadi kadituna nyerap kana hate. Kadituna jadi dengki. Nya kan urang mah batur senang, urang anu muriang gitu. Batur bunga urang sangsara. Batur sagala aya teu walakaya urang mah. Batur naik pangkat urang naik tensi. Cek Jang Mul teh menuju ceramah. Batur ngadamel rumah mewah, urang mah ka rumah sakit cenah kitu. Ah rugi pisan. Kaum ibu rahimakumullah, tah tina soca teh bakal nyerep kana hat. Upami tos nyerep kana hate biasana sok kaluar kana ucapan. Maka saur Imam Ghazali cara anu kadua supaya urang naik tingkat tina puasa umum kana puasa khusus teh nyaeta hibdul lisan. Hiji godul basor, anu kadua hibdul lisan. Hibdul lisan teh ngajaga lisan. Tina naon? Tina perkara nu doraka. Bohong, gibah, ngupat, simuat, ngadu-ngadu, sumpah palsu. Pan eta dosa lisan eta teh Bu. Kangjeng Rasul kantos ngandika, khamsun yuftirna shaim al-kidbu wal gibah wan namimah wal yaminul kadzib wa nadru syahwah. Aya 5 perkara anu ngahancurkeun ganjaran puasa. Anu kahiji al-kidbu. Aya al-kidbu teh bohong, Bu. Pan kacapangan urang mah ngabohong teh nya, ya Allah. Komo dina HP geuningan. Atos di mana ayeuna? Nyata ieu teh keur OTW, keur di jalan. Antosan we sakedap. Padahal urang teh nuju dangdannya di bumi keneh. Pan urang mah kamurang kalih ngabohongan deui. Ulah ogo jang, ulah ogo neng pan gitu urang. Lamun engke ogo wae engke dikeremus mamedi geus. Coba eta kabiasaan ngabohong. Kedana urang kamurang kali teh busa nyatana nyarios teh ulah sok ngabohongan. Soalna engke murang kali teh salersan nganilai. Beuki kabuka ku pikiranana kapenak urang teh sok ngabohong gitu Bu. Mana geuningan teu singna aya mamedi teh cenah kitu. Teu singna ngaremus berarti inung abi teh tos ngabohong aya kitu. Manyari abi teu bisa ngabohong tuh nya. Jadi nurutan Bu. Da dicontohan ku urangna. Pan aya telepon kring pasti ditinggali teh anu nagih hutang Bu. Cek ibu teh ka anak, "Jang bejakeun." Mamah mah nuju teu aya gitu. Pan eta urang teh geus ngalatih ngabohongnya ka anak leres Bu. "Halo Mang," cek anak teh bari ka saha? Eta cenah si mamah aya teu? Saur mamah ge nembe, saurkeun cenah mamah mah nuju teu aya. Berarti kitu mah mamah teh aya jang. Hulang-hulang eta budak bingung. Pan digetok langsung. Hiji urang tos ngabohong, anu kadua na urang ngadidik anak supaya ngabohong, kadituna urang teh diwirangkeun ku Allah nya. Yen urang nuju ngabohong, cilaka eta. Kadituna anak jadi nurutan, ulah heran lamun anak loba nipu ngabohongan kanu janten kolotna. Da bohongan sok dimimitian ku urangna gitu. Ta eta anu kahiji tina dosa lisan teh nyaeta urang ngabohong. Anu kaduana raksa urang tina lisan teh nyaeta saur Kanjeng Rasul wal gibatu. Naon gibah teh? Ngupat, ngomongkeun batur. Ngomongkeun aib, kakurangan, kagorengan, kalemahan batur. Arek fisikna, arek kaayaanana. Ieu teh asa ka urang deui ka urang deui nya. Padahal urang teh teu aya hak pikeun ngomongkeun eta jelema teh. Teu aya hak pikeun ngomentarna. Eueuh tujuan pikeun ngalalempengkeunana kitu. Pan urang mah ngabuih nya Bu ngomongkeun batur teh Gusti. Contoh ieu tatangga meuli motor anyar misalkeun. Pan urang mah sing katawes bari dolak-dolik. Teu ngali si eta cenah meuli motor anyar. Nyaho urang ge menang nganyuk 5 tahuneun tang nganyuk lagi. Dasar rieut urang mah nya nganyuk sakitu coba eta. Teras ai urusan ece naon? Emang ece teh ngilu nyicilna. Lamun ngabantuan ngilu nyicil mah pantes we atuh rieut. Entos entong ngilu rieut entong. Pan urang sok ngararebul Bu. Anu kuduna knalpot motor anu ngebul teh. Cek knalpot teh kunaon cenah urang anu panasna na ibu anu ngebulna. Nyari awak urang mah teh ngomongkeun batur. Nyata cek Ustad Epi mah dina YouTube geuningan. Urang mah komunitas bimoli cenah Bu. Bibir monyong 5 cm. Ararate we bibir teh lamun teu ngomongkeun batur teh.
Tatangga menang kabungah dipi omong, menang kasusah dipi omong. Saurupun guru mah kieu Bu, jalmi anu apes mah, apes ieu sanes anu rugi deui. Jalmi anu apes mah nyaeta jalmi anu sok mikiran kana anu teu perlu dipikir, ngurus kana anu lain urusanana, ngomongkeun anu teu perlu diomongkeun. Nah nahonan cenah eta maneh? Apes pisan eta hirup dipake kitu. Saurupun guru kitu Bu. Maka dijagi lisan, hibdul lisan utamina dina sasi saum ieu supaya urang ulah pas bade ngomongkeun ditahan Bu. Ieu nu ngaji teh misalkan hayo ngabas kitu tah ditahan Bu. Ulah teu kapok bahaya. Sabab eta tos gibah. Saur pribados mah Bu, ulah ngariung sok ngomongkeun batur lah. Kunaon cobi Bu? Ieu sabab pas urang nukang tina riungan eta, urang teh bakal seep diomongkeun deui geura sok coba. Mangga we geura Bu. Urang ngomongkeun batur, heg aya we saurang teh heula uih misalkeun. Pasti urang teh disambung jadi ngomongkeun manehnanya. Matakna ulah ngariung nyarioskeun batur. Pas urang begitu uih dipi omong urang ge sok geura cobian. Gitu. Matakna pas emut kana ieu mah langsungnya tahan Bu. Gitulah. Pan ku pribados kantos dicarioskeun tahun kamari. Dina gibah teh zaman Kangjeng Rasul kapungkur aya 2 istri anu puasa. Saking ku teu kuateunana eta ngalaksanakeun puasa, dugi katos ripuh eta si istri. Ari nyarios ka Kangjeng Rasul teu wantun da isinnya, akhirna ngajurungan jalmi. Cek eta jalmi anu dijurungan ku eta istri teh ya Rasulullah, di ditu teh aya 2 istri anu puasa. Saking eta ripuhna puasa duit ka teu walah kaya cenah Gus. Ku kituna ijinan eta maranehan supaya buka. Kumaha saur Kangjeng Rasul diantep Bu. Teu dipalire diantep. Da meureun tos ripuh nyarios deui eta jalmi jurunganna teh. Ya Rasulullah kumaha eta jelema teh geus ripuh teu walah kaya ngeun buka. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Ka dieu bawa ka dieu. Bari nyanak tarumpah lamun ayeuna mah emernya. Kangjeng Rasul nyanak emer. Sok cenah utahkeun kadinya ku anjeun saur Kangjeng Rasul ka eta istri. Nya borolo wae eta 2 istri teh utah. Naon utahna Bu? Anu kahiji utahna getih campur nanah, anu kaduana nyaeta daging anu geus buruk. Tah saur Kangjeng Rasul, ieu anjeun puasa dina kaayaan halal, tapi buka anjeun dina kaayaan ngomongkeun batur. Naudzubillahi min. Babari urang mah ya Allah ya Rabbana ngomongkeun batur teh. Komo ayeuna usum sosial media, Facebook jeung sajabana aing ngomongkeun batur teh lain saukur ku lisan. Ku tulisan ge bisa Bu jadi kitu. Matakna waspada Bu. Tahapan urang teh ieu teh tos kabiasaan. Kumaha ieu teh salaresna jang cenah hayong hade lisan teh tina perkara nu kitu. Tah saur Imam Ghazali wa al jamahus sukut wa suklu bi dzikrillah wa tilawatil Quran fahadza saumul lisan. Maka anjeun teh kudu cicing, kudu seurepeh kitu saur Imam Ghazali. Meureun aya kitu mah judes, ari judes mah baeud, kurawed haseum eta judes. Beda ari repeh mah, tujuan urang ngajaga lisan tina dosa, apan aya gestur gerak tubuh urang, isyarat wajah urang, ku gumujeng we cekap Bu urang teh. Nganggukeun mastaka urang gumujeng, cekap urang gaul gumujeng baraya tatangga teh gitu. Mun ari kitu mah meureun kaluman urang teh nya, teu ngobrol mah teu aya kamonesan asanana teh gitu. Maksana di dieu sanes kedah repeh salalawasna Bu. Hayang ngobrol mah mangga, ngeun meureun ngobrolna anu manfaat jadi ilmu, jadi motivasi kana kasaean. Kitu, jadi doa, jadi tobat eta ngobrol. Cek urang teh kieu contoh Bu. Ieu urang anu sakieu bulu kutupukna hirup, loba dosa Allah mah ngurus we ka urang teh. Dicukupan we tuangeunana teh. Leueteun dicukupan. Bisa seserian, bisa gratis nyingrep oksigen kieu. Seumur-umur urang teh nyingrep oksigen teh. Napasnya gratis. Coba lah kudu mayar sabaraha nya oksigen. Jaba urang loba teu boga duitna rek kumaha. Coba lamun Allah hitung-hitungan ka urang antara ngawaro jeung dorakana urang tos pejet urang teh binasa Bu. Sabab loba teu ngawarona. Nya bener nya. Tah kitu obrolan teh kedah nama Bu. Manfaat teu? Manfaat. Pokona pilihan obrolan anu matak manfaat. Cirina biasa sok diuihkeun ka Allah Bu. Eta pasti manfaat. Misalkan ngabahas pare ayeuna kumaha ieu halodonya. Meureun pare hancur moal kaala cek urang teh. Nya sih Bu leres. Dan memang ieu teh urang teh sararea ruksakna teh pare teh. Nya mudah-mudahan we atuh aya hikmahna tina kagagalan ieu kitu saur urang teh. Panginten Allah teh nuju ngalatih kasabaran urang. Ngalatih tahan uji, tahan banting dina karugian urang. Urang ngadua we mudah-mudahan kajadian ieu masing aya hikmahna nu ageng kangge urang.
Urang mah gagal ayeuna anu kamari ge can puguh seep ka tuangku urang gitu Bu. Atuh rugi ayeuna pankin ge aya deui lain makaya teh. Mudah-mudahan we digentosan karugi urang kudu langkung berlipat ganda dina makaya nu bakal datang cek urang teh gitu. Nya urang mah gagal panen teh mung sasakali Bu. Batur mah unggal waktu rieuh mikiran yang meuli beas gitu. Tah upami obrolan tos kadinya mah insyaallah manfaatnya Bu. Jadi zikir eta teh Bu disebutna teh. Sabab aya Allah diuihkeun ka Allah sagala rupan. Kabuka sabarna, kabuka ridho kana takdirna atuh syukurna sabab ningali batur anu sahanapeun urang. Moal aya keluh kesah malah jadi ibadah urang teh ngobrol teh nya. Tah upami tos tiasa kitu sok kadinya arahkeun obrolanna. Nya carana supaya ngahindari obrolan tina dosa komo ngomongkeun batur. Sagalana urang aya Allahan, insyaallah manfaat Bu karaksa tina dosa gitu. Tau pami urang teu tiasa kitu, atanapi teu aya bahaseunana atos we repeh Bu. Gumujeng we kitu Bu. Makin seueur ngobrol, makin kabuka pidosaeunana. Katengali dengkina urang, katengali pamerna, katengali deet elmuna, ujub takaburna urang katengali Bu. Bodona, bohongna, dileuwihkeunana, dikuranganana gitu. Bakal katengali. Matakna seueurkeun urang zikir ka Allah, seueurkeun ngaos Quran. Lamun teu tiasa urang ngobrol anu manfaat repeh we saur Kanjeng Rasul. Sabab saleresna Bu dina repeh teh katingali solehna jalmi nya leres teh. Teu aya carita misalkeun, si eta mah loba ngawangkong meuni soleh nya henteu. Keukeuh we anu soleh mah saalit nyaritanya Bu. Alhamdulillah abi ge tara nyarita ai keur bobo mah atuh da, ai keur bobo. Gitu salit nyarios teh saleresna mah kacap urang tawadu soleh gitu Bu. Ta eta name dua Bu urang teh nya berat ieu teh. Ngajaga mata sareng ngajaga lis sabab urang hayang naik kana tingkatan puasa anu khusus gitu. Ta anu katiluna kafu sam'i saur Imam Ghazali. Ngaraksa pangrungu. Ngaraksa cepi. Sabab naon Bu perkara-perkara anu haram dicaritakeunana haram oge ngadanguna Bu. Saur urang teh misalkan ke anak, nyai kade ulah ngadengekeun batur. Talamun si eta keur ngomongkeun batur, ulah sok didengekeun. Ari cek budak teh atuh da Bu. Ngeun si eta hungkul anu nyarita mah da abi mah ngeun saukur pendengar setia cek budak teh. Saur Kangjeng Rasul, al mutakallim wa sam'i syarikani finnar. Anu nyarita, anu ngadangu, dua nana sami dosana. Sami narakan bagianana. Naudzubillahi min dzalik. Ras kedah kumaha upami batur ngomongkeun batur urang aya di dinya. Tah, saleresna Bu wajib hukumna keur urang ngeureunkeun eta obrolan anu dosa wajib hukumna. Caram ku ibu teh. Ulah kitu dosa misalkan cek urang teh. Nya da teu wani atuh jangda nyaramna. Meureun jadi pasea cek urang teh. Tah lamun teu wantun urang nyaramna alihkeun obrolanana gitu. Misalkan aya jalmi nu ngomongkeun batur ya cek urang teh. Bu lain ari hayam swasta sabaraha hargana cek ibu teh gitu. Pan ngagebeg batur teh naon hayam swasta. Hayam swasta teh kumaha? Nya apan ai hayam sayur mah hayam negeri lain cek urang teh. Nya hayam swasta teh hayam kampung. Oh hayam swasta teh hayam kampung baru. Pan jadi kaalihkeun fokusna leres Bu. Jadi urang ngomongkeun hayam segae teh kasapoe jeput oge ngomongkeun hayam teh dosa. Nya dialihkeun kitu fokusna alihkeun obrolanana. Lamun urang teu wani nyaramna. Teu wani keneh kitu nyarios we. Bu abdi mah bade kapangker heula. Sakitu kitu ngaleos we. Apan disangka urang teh bade ka zaman atuh da pangker teh legalin zaman hungkul. Leos we uwih urang gitu. Sabab yakin eta teh mangrupakeun kamaksiatan Bu, dosa kitu. Komo ieu keur puasa bahaya ruksak ganjaran puasa. Nyata pan ari nu salah dina pikiran urang teh biasana aparat eta teh sanyana. Ya justru anu sanyana disebut gibah, lamun teu sanyana disebut fitnah Bu, beda. Anu sanyana disebut gibah, anu henteu sanyana disebut fitnah. Eta leuwih bahaya fitnah mah. Sabab fitnah mah asadu minal qatli, leuwih keji kejam daripada pembunuhan. Eta fitnah, biasana fitnah teh tina gibah heula. Lamun sanyana misalkeun aya amang-amang, aya hapuran. Cek urang teh ka mana tuh manghapur misalnya. Amakeun moal Bu. Apal urang sanyana cek urang teh. Ada amak ke anger gitu. Tah gibah ge kitu matakna jadi dosa teh.
Sabab hakikatna urang teh keur nganyerikeun hate batur sanajan sanyana. Kumaha misalkeun lamun aya jelema anu gaduh hapur ceuk urang teh. Ih, meuni mulus eta awak teh ceuk urang teh nya. Tah amekeun moal Bu. Atuh leuwih amekeun eta mah. Sok sanajan lain sanyana da nyiniran jiga anu nya mulus ka batur. Tah fitnah oge kitu. Hakikatna urang teh keur nganyerikeun hate batur ku omongan anu henteu sanyana, Bu. Eta fitnah. Naudzubillah matakna leuwih keji, leuwih biadab tina pembunuhan fitnah mah. Tah biasana fitnah teh tina gibah teh ya. Aduh eta tilu nya. Ngajaga mata, ngajaga lisan, ngajaga pangrungu berat itu Bu, berat. Banget deh, pakai banget berat nantinya. Anu kaopatna supaya urang ningkat tina puasa umum kana puasa khusus teh Bu, nya eta ngaraksa sakabeh anggota badan tina dosa, termasuk pikiran urang. Pan pikiran oge sami anggota badan, otak ieu. Panangan tina dosa, sampean tina dosa, patuangan tina dosa, mikir tina dosa. Ngaraksa pikiran Bu rada hese pan nya. Contoh, ningali jalmi anu teu wawuh meser ale-ale ka warung. Pan pikiran teh geus awon urang mah. Lain jelema teh teu mikir eueuh ka era meuli ale-ale wayah kieu. Dasar jelema tukang godin ceuk na pikiran teh kitu. Pas diperhatikeun teh sing horeng geuning mawa anakna teh ngamuk hayang ale-ale. Tuh da kebiasaan urang, pikiran urang sok awon ningali batur teh. Makana saur pribados gini harita kuncina supaya ieu pikiran sae naon rumusna teh pilari 1001 alasan pikeun sae sangka ka batur. Maksudna pilari alasan saseueur-seueurna supados ieu pikiran sae ka batur teh kitu. Ulah sok awon wae kitu. Misalkan caroge ibu teu uwih wae kunaon cenah ieu salaki teh. Masang teu balik wae wayah kieu di telepon teu aktif misalkan. Tah Bu, buburu cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Ameh kadituna tenang ibuna jadi doa. Cek urang teh pan ayeun tos saya sangka mah kieu nya jawabanna teh meureun nuju seueur pada melan caroge teh kitu Bu. Teras atuh lobet HP na matakna teu tiasa ditelepon teh. Kumaha jadi doa kadituna nun Gusti mugi caroge abdi teh aya dina panang teuyeungan anjeun kitu nya Bu. Jadi doa. Saya sangka heula tadina. Janten tenang kadituna. Benten sareng kieu lain ari salaki teh hese ditelepon. Bari wayah kieu can balik wae moal beger deui tuh. Paingan hatu HP-na dikunci wae meureun aya weaan jeung awewe lain tuh nya. Eta tina pikiran awon kadituna jadi rudet nuduh teu pararuguh ka salaki. Janten urang teh kedah saum pikiran Bu tina rupa-rupa pikiran anu awon anu matak janten dosa. Sami ka batur ge kitu. Cek jang mul teh mah ningali jalan awon cenah lurahna ieu mah teu baleg, camatna teu baleg tuh. Pan pikiran teh tos awon urang mah. Tak kedah tiasa saum pikiran Bu. Tiasa saum pikiran tina sangka awon kabat. Ameh karaksa ayeuna ganjaran puasa urang gitu. Ngaraksa anggota badan tina rupa-rupa dosa panangan tina mimpi teu amit ngala teu mentana atuh sampean tina tujang tajongna kitu. Sami eta kedah diraksa. Nomor kalimana dimanakeun urang hoyong naik pangkat tina puasa umum kana puasa khusus teh nyaeta la yastaksiro minat ta'amil halal wakal iftar. Tong seueur teuing barang tuang waktu buka. Pan ieu urang deui kumaha ieu teh. Pan urang mah gorengan aya genep rupana. Aya cai, aya cau, aya leupeut nya. Aya es buah, aya kopi, wah teu pinuh meja teh. Ya Allah, ya Robbana. Sanes ulah barang tuang sanes. Sae barang tuang teh tapi maksudna barang tuang teh kangge nguatkeun awak pikeun ibadah. Jeung aktivitas anu nunjang kana ibadah. Ulah soto deui kaleuweuhi gitu. Lain kuna naon di mana patuangan kosong nafsu jadi leuleuh sabalikna di mana seueur katuangan nafsu jadi kuat deui. Pansur Imam Ghazali mah pikaseurieun cenah kitu. Ai beurang hawa nafsu ditahan, ari datang magrib ka dinya sagola diasupkeun atuh nafsu diumar deui gitu. Atuh taraweh teh celekak gitu di tukang. Bari eureuleuan kunaon euceut gitu. Nyaeta kamerkaan tuh pan nya. Tak eta teh nu halal nya, nu halal dituang tos kitu. Kedah dijaga nu halal oge, saperluna sacekapna. Apan saur Kangjeng Rasul teh nya patuangan teh kedah kabagi tilu hiji sulusun li ta'amihi wa sulusun li sarobihi wa sulusun li nafasihi. Sapertilu keur tuangeun, sapertilu keur leueuteun, sapertilu keur nafas. Lamun ayeuna sapertilu jang ancak napas bea ku gorengan Bu.
jengkuk kolak eueuh ancak pikeun napas atuh legegan celekak di tukangnya kamerkaan leuheung kaduga keneh taraweh ieu geus ngabebengkang we ngahidan beuteung anu keur bungkreung riweuh pan eta Bu cilaka janten tong boro anu haram anu halal oge kedah diraksa yang sedang-sedang sajalah lah gitulah ta eta nomor kalima ngaraksa kamaman jadi ulah mak teuing gitu pas buka teh. Tah anu kagendepna anu terakhir supaya urang naik tina tingkatan umum kana puasa khususnya nyaeta kudu dihadirkeun rasa haub jeung roja. Haub teh sieun, roja teh harepan. Jadi bijilkeun rasa sieun teu ditampi ieu saum urang nepi ka moal lalawora dina ibadahna. Salajengna bijilkeun harepan yen ibadah urang ditampi ku Allah. Kangge ngahudang rasa sumanget husnudon ka Allah. Sanes sungkul dina saum Bu, tapi bijilkeun haub jeung roja ieu teh dina ibadah nu sanes. Salat bijilkeun haub jeung roja, zakat bijilkeun haub jeung roja, ibadah haji bijilkeun haub jeung roja. Sieun jeung harepan, sieun teu ditampi, harepan urang bakal ditampi. Rasa sieun urang teh jadi waspada ka dituna, jadi apik hati-hati dina ibadahna. Contoh urang uih taraweh ibunya ka bumi ye. Aider teh pareum lampuna, kinten-kinten wani lumpat moal. Moal atau sieun ti dagor cenah jang. Sieun ti jedak, sieun ti tajong. Tah di mana geus sieun bakal hati-hati, di mana geus hati-hati bakal waspada, di mana geus waspada bakal salamet ya hirup. Tah di mana urang tos ngagaduhan haub jeung roja dina saum urang, maka urang bakal waspada jeung sumanget ngaraksa kana 5 perkara nu tadi gitu. Kana anu bakal ngaruksak kana pahala ganjaran eta saum. Insyaallah Bu ieu perkara anu dihadirkeun ku urang dina puasa urang ti mimiti urang ngaraksa pangningali, ngaraksa lisan, ngaraksa pangrungu, ngaraksa sakabeh anggota badan termasuk pikiran. Oge bijilkeun rasa haub jeung roja dina saum urang, insyaallah urang bakal naik kana tingkatan puasa anu khusus. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Bu. Mudah-mudahan urang sing tiasa etanya latihkeun salit-salit. Tah anu katiluna mah ieu nu tingkatan pangluhurna nya eta khawas atau khusus. Lebih khusus dari yang khusus eta mah tingkatan para nabi, para aulia, para solihin eta mah. Keun we urang mah kana tingkatan anu katilu mah nya Bu, da berat. Urang latihkeun we, urang ningkatkeun kana tingkatan anu kadua nyaeta kana tingkatan khusus gitu. Pan urang teh rumaos tingkatan anu kadua ge hese keneh ngaraksana gitu. Mudah-mudahan we bijil haub jeung roja urang miharep ti kawit kaping hiji nepi ka ayeuna sing ditampi saum urang ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, sasieun sabeunyeun sing janten mangpaat. Hapunten anu kasuhun tina naon rupi bahasa anu teu sapagodos. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.